Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala rasulil azizil dhamin al-haris bil mu'minina raufir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin wal mursalin sholatan wa salaman daimaini tujibu bihima da'watina bi suratin amin. Wa sholli wa sallim kadzalika ala rasulil karim dzil quwwatin dadzil arsyil makin al muqawwi tamal amin Jibril wa ala sairil usail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ali ta'atika ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'ikul jannah. Pertami-tami urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah anu mana kalawan kudrat sareng iradahna alhamdulillah urang sasareng urang tiasa sasarengan dina ieu waktos diumum pulung dina daraga ngagungkeun kana ngamulyakeun kana bagian tina perkara anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ngagungkeun kanistokeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala, terutami urang ngajemput kaberkahan dina ieu wengi Jumat anu mudah-mudahan sasarengan urang sadayana ieu ngarupikeun sing ngajantenkeun saksi kanggo urang sadaya tiasa sasarengan di dunya dulikeun ka akhirat dina kasampurnaan iman. Salawat shalawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat para tabi'in atba'i tabi'in dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun waktos janten umat Kanjeng Rasul anu pangsaena sarta mudah-mudahan keun syafaat yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Sartana eta urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan putra-putri urang sadayana oge sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing dijantenkeun umat Kanjeng Rasul anu tigin kana kayakinan aranjeunana sing dikiatkeun di mana dikiatkeun di peparing kasabaran tur sarta mudah-mudahan putra-putri urang sadaya sing aya dina aisan pitulung Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna kanggo memperkiat heula kanggo nguatan heula tatali kaimanan urang sadaya rena urang sadaya diharapkeun ku urang sadayana teu aya jalan aya jalan deui iwati urang sadayana ulah ngantosan nyaeta ulah ngantosan naon disebutna teh ulah ngantosan perkara anu can pararuguh artinya ulah ngantosan perkara anu can pararuguh di antawisna
ngantosan perkara Nusantara rubuh teh misalnya kieu angkewe urang madeg sodaqoh teh lamun geus beunghar kitu nya saya teh can pararubuh teh sodaqoh man teu kudu nungguan beunghar sodaqoh mah teras upami ayeuna angkewe urang mah deuk ngiruan ngariung ka masjid teh geus pinter geus bisa ngaji atuh can karuhan tah mah kitu nya da sanes urusan beunghar jeung teu beunghar ari ka masjid mah ari pangaosan mah lain urusan pinter jeung henteu atanapi kieu urang mangkewe geus nyalse geus salse cenah eta budak karek hiji kewe geus gede budak geus gede teh budak perdal 2 kewe geus gede budak nu kadua geus gede teh budak nu kaduaan jadi 3 kewe geus gede geus teh bungsuna ge geus kawin geus eueuh terus nungguan naon deui atuh da can salse keneh jadi moal aya salsena ari nungguan salse mah manusia ngaran-ngaran hirup di dunya moal aya salsena upami teu naon upami urang teu maksakeun kitu nya teu maksakeun atanapi kewe deuk nungguan da anu penting nama urang naon ngantosan atanapi nungguan teh nungguan rahmat Allah lamun nungguan rahmat Allah mah teu kedah ngantosan anu sanesna kitu nya atanapi aya deui ngadaguan naon deui Bu aya deui jalmi anu ngantosan naon ngantosan dipikaresep ngantosan loba anu mikare pada kiraha atuh ngantosan loba anu mikaresep we kayak geus lamun jalma geus mari karesep eudeuk atuh moal resep-resep ngantosan eta mah naon margi eta mah ngagantung sami sareng ngagantungkeun ka sami sareng ngagantungkeun perkara ka makhluk nyarane ka makhluk tah anu peryogi ku urang sadayana dipelihara lintang ti kayakinan urang sadayana salamina mika butuh kana rahmat Allah mika butuh kana rahmat Allah Subhanahu wa taala sagitunya da cik Gusti Allah mah dah terugi Gusti Allah mah terugieun Gusti Allah mah masing teu digugu parentahna oge Gusti Allah teu digugu parentahna Kangjeng Nabi teu dituturkeun sunahna da terugi kanggo Kangjeng Nabi mah da teu matakkeun rugi namun dina relesan ieu saha atuh cenah anu bakal menang kauntungan jeung saha anu bakal menang karugian ewal ti jalma anu ngajalankeun eta kahirupan teh jadi ngajalankeun di mana engke tos dugi mah kana waktosna orang moal bisa ngajalankeun geus dugi kana waktosna di orang uih ku Allah Subhanahu wa taala orang tos beres eta tugasna kitu nya tugas kahirupan di atawisna kedah diuihkeun deui pelajaranana nya kana pelajaran anu dasar heula nya tikawit naon pelajaran anu dasar teh tikawit urang ngayakinkeun kana kagagahan Gusti Allah kana keagungan Gusti Allah ngayakinkeun kana kamuliaan kana kabeungharan Gusti Allah eta anu dasarna mah anu pendidikan dasarna atanapi pendidikan dasar pendidikan pertama kanggo urang sadaya sok kembalikeun deui anu sehingga urang yakin sarta
percaya atanapi urang ngabenerkeun kana kabeungharan Gusti Allah gitu, karena kabeungharan Allah, karena kanyaahna Gusti Allah, karena kawelasna kaasihna Gusti Allah gitu nya. Eta anu langkung ti payun. Anu langkung ti payun ku urang kerah di yakini atanapi anu kerah dipelajari ku urang sadaya sejauh mana urang kayakinanna sampai sejauh mana orang keyakinan karena ketauhidan orang ka Gusti Allah ya. Jadi istignaul khaliq anil makhluk, istignaul khaliq anil makhluk hartosna beungharna Gusti Allah, teu butuhna Gusti Allah anu ngadamel anu nyiptakeun ka kanu diciptakeunana ka urang ka makhlukna gitu nya. Nah eta pelajaran anu kahiji. Pelajaran anu kahijina. Jadi pelajaran anu kahijina, anu kahiji teh anu dasar teh anu jadi dasar urang teh naon? Keyakinan. Itu keyakinannya pan ari anu yakin mah Bu, anu yakin mah benten sareng anu henteu ya, benten sareng anu henteu yakin. Kumaha dina malaman perpisahan Bu, dina malaman perpisahan barudak santri ya mah. Jadi barudak santri tos puluhan tahun masantren tah aya malam perpisahan didinya. Saur guruna kieu, saur guruna teh barudak ieu malam perpisahan. Isuk maneh kudu isuk baralik cek guruna teh nya. Isuk kudu baralik, ngan meme baralik sok ayeuna anjeun kudu naon? Kudu merencit hayam. Kudu merencit hayam hiji ewang. Nya, kudu merencit hayam hiji ngan dinu eueuh sasa, Ari santri teh aya 10 sadayana teh. Ari anu salapan mah ngararaji biasa. Ari anu saurang mah tarang ngaji, Ibu. Anu saurang mah tarang ngaji. Ngan pagawean ge cek guruna teh maneh mah tong ngaji nyeuseul we lah. Nyeuseul itu nu kumaheun loba seuseuh. Loba ngan eta kabeneran caina teh di hanapeun madrasah, jadi bari ngadedengekeun. Pas giliran dititah uwi ku ajengan kadinya. Ari maneh dek naon ka dieu cenah deui datarang ngaji maneh mah. Nah, ari saurna teh Bu, saurna teh nya bade ngiring perpisahan. Oh, nek ngiring sok atuh cenah. Jeung cenah meuli hayam terus peunjit dinu eueuh sasa. Ari eta anu salapan mah ari ini teh mararencit hayam ini dinu eueuh sasa asup ka kamar peunjit. Ari anu saurang mah tah anu tarang ngaji. Anu tarang ngaji teh tadi pagaweana ge sare nya nyeuseul ngarit gitu ngangon. Nah, tarang ngaji. Ari eta mah pangpaneurina kadinya teh mawa hayam keokan disareung-seurikeun atuh kudu salapan urang teh. Disareung-seuri ari sia teh dipeuncit meuni nya ceuk eta teh hiji peuncit ceuk guruna teh kieu. Nah, cenah kalah dibawa deui. Muhun mama, abdi teh pan dipiwarang meuncit ku mama teh. Atos init ka mana? Atos init ka luhur para aya peuncit dinu eueuh sasaha gitu nya. Ari pas dipeuncit dinu eueuh sasaha teh mun da kumaha abdi saurna teh kitu. Da kumaha abdi bisa meuncit ieu hayam sementara di kamar teh sementara abdi ngarasa keneh ngarasa
ditinggalikeun wae ku Gusti Allah, ngarasa wae ditinggalikeun ku Gusti Allah, ngarasa didenge jeung ditingali ku Gusti Allah. Tah eta Bu anu disebatkeun ihsan. Anu disebatkeun ihsan teh ibadah ka Allah teh sakira-kira urang ngarasa dipencrong, ditingali, didenge ku Gusti Allah. Nya di Bantenna aya pelajaran anu namina teh muraqabah. Naon muraqabah teh? Nyaeta nungguan rahmat Allah keur jelema anu ngarasa didenge jeung ditingali salilana ku Gusti Allah. Nya Allah Maha ngadangu, Allah Maha ningali, Allah Maha ngadangu kana sakabeh ucapan makhlukna, jeung Allah Maha nguninga kana sakabeh tingkah laku makhlukna. Sebutna muraqabah. Ibu hartosna ngantos nunggu ngintip rahmat Allah. Pelajaranana nya aya pelajaran muraqabah, tuntunan muraqabah disebutna. Jadi sanggeusna dikir teh aya anu disebatkeun sanggeusna dikir teh pelajaran dikir teh aya anu disebutkeun pelajaran tawajuh, aya anu disebutkeun pelajaran pelajaran kholwat, aya anu disebutkeun pelajaran muraqabah teh. Jadi untuk dikir wae pelajaran teh. Nah gitunya. Namun muraqabah teh jadi ngintip nunggu rahmat Allah keur jelema anu geus ngarasa salilana didengekeun jeung ditinggalikeun ku Gusti Allah. Pan urang mah sakapeung ngarasa ditingali ku Gusti Allah sakapeung henteu. Berarti urang mah lamun dina ilmu torikoh mah torekat sakapeungan gitu. Nya sakapeung sakapeung sadar Allah teh ningali ngadenge sakapeung henteu. Nya eta mah torekat sakapeungan disebutna teh. Jadi anu pertama kumaha carana ya ngayakinkeun atanapi ngasupkeun keyakinan tadi ku zikir. Ibu zikir nanti aya dua, aya zikir nafi, aya zikir nafi isbat disebutna teh. Nyaeta nafi isbat teh kalimahna la ilaha illallah. Naon la ilaha illallah? Hartosna nafi isbat teh ngaleungitkeun kaagungan makhluk, netepkeun kaagungan Gusti Allah. Ngarah lamun urang ngagungkeun ka hiji makhluk teh dipikaridho ku Gusti Allah, netepkeun kabeungharan Allah, ngaleungitkeun kabeungharan makhluk, netepkeun kabeungharan Allah. Ngarah lamun urang beunghar teh dipikaridho ku Gusti Allah gitu. Ngaleungitkeun kakasepan kageulisan makhluk, netepkeun kageulisan kakasepan Gusti Allah. Ngarah lamun aya jelema diwedak we terus heuh geulis awewe geulis jeung lalaki kasep teh dipikaridho ku Gusti Allah. Jadi kudu tamat ya ulah nunutan kade. Jadi sadede netepkeun naon ka hiji napi nya ngaleungitkeun babarengan jeung makhluk, netepkeun babarengan jeung Gusti Allah. Ngarah urang babarengan jeung makhluk teh dipikaridho ku Gusti Allah gitu. Geus ditetepkeun teh tadi. Geus ditetepkeun babarengan jeung Gusti Allah. Nah, nu tadi teh sok sanajan teu katingali ku sasaha tapi mencit teu beri pencit eta hayam teh sabab ngarasa ditingali ku Gusti Allah. Ta eta Ibu anu disebutkeun ilmu yakin atanapi anu disebutkeun ilmu anu ngajurus kana keyakinan tadi nya. Iya bulu asap bisi ya bisi kieu ya. Ieu saumur sagede kieu kakarak anu mapagahan kitu tah. Heueuh keur mah euker tareh kolot geus kolot anu mapagahan kene gitu. Nya. Asa jadi nyaho-nyahona mah ngan teu dibejakeun misalna doraka deui tanu nyahona. Gitu nya. Jadi sare napi isbat. Netepkeun ngaleungitkeun naon kamulyaan. Ngaleungitkeun kamulyaan makhluk, netepkeun kamulyaan Gusti
Allah. Ngara lamun ngamuliakeun ka makhluk teh ngamuliakeun ka makhluk teh dipikaridho ku Gusti Allah. Itu ngaleungitkeun hargana makhluk anu teu berharga, netepkeun hargana Gusti. Lamun urang ngahargaan ka hiji makhluk teh dipikaridho ku Gusti. Terus we can ka harti mah nya area mah zikir caritana la ilaha illallah la ilaha illallah. Naon maksud tujuanana teuing pokona mah lah teuing pokona maksud tujuanana urang mah la ilaha illallah we bukan kudu apa atuh ulah cik kudu apa maksud jeung tujuanana ngasupkeun keagungan Allah. Nah, ngasupkeun keagungan Allah. Nya, eta pelajaran pertama teh. Anu kudu budak SD kudu geus apaleun teh. Pelajaran pertama tauhid. Budak TK kudu apaleun zikir. Kudu geus apaleun zikir teh. Naon sababna? Angke we geus aki-aki kaburu modar atuh. Ya. Kajeng geus aki. Engke we geus nini diajar nu kitu mah kaburu pae. Teh pelajaran kanggo murang kali. Ya. Awal wajibin teh nya. Awalu wajibin sok sararea. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni ari kawit kawajiban kajalmi nganyahokeun ka pangeran. Nah gitu nya eta kalau kewajiban kawitna eta pelajaran pertama. Pelajaran dasarnya taikeun kanu kadua nyata naik kanu kadua ngagungkeun ka Allah jeung ngagungkeun kana perkara nu diagungkeun ku Gusti Allah. Lamun dina rukun syahadat mah ngaranna teh takzim nya takzim ngagungkeun ka Allah jeung ngagungkeun kana perkara nu diagungkeun ku Gusti Allah. Karena sanyanyana Gusti Allah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi nya ngagungkeun kana ka Kangjeng Nabi. Dawan Allah bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim nya Allah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang wajib ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Nah sebagai bukti ayeuna urang sebagai kanggo bukti urang sadaya netepkeun kana dua kalimat syahadat. Nu katilu bab hormat nya anu katilu teh bab hormat atanapi ngamulyakeun ngahargaan ngajenan gitu. Ada ngahargaan ngamulyakeun ngajenan teh kudu karana Allah. Ngagungkeun ngahargaan ngajenan ngamulyakeun naon ajri teh kudu karana Allah kade lain karana anu sejena sebagai bukti urang sadaya ditetepkeun dina dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anu katilu bab hilwat hartosna kanggo ningkatkeun keimanan sareng katakwaan. Naon bab hilwat? Nyaeta bab hilawat teh jadi suka bunga ngalap bunga ngajemput kana parentah Allah ngajemput. Jadi parentah Allah teh lain wungkul kudu dihare-harekeun tapi kudu dijemput lain dihare-harekeun parentah Allah teh. Dijemput kumaha ngajemput parentah Allah baheula aya nini teh awewe kolot nini jam 11:30 lamun lohor ya jam 11:30 geus wudu ceuk insuna nini nah dan can lohor atuh ulah ngadaguan di gerowan we ku Gusti
ulah ngadagoan di gorowan ku Gusti Allah, da deuk datang mah datang we. Ieu mah deuk maca shalawat ada ajenganna ge can datang can aya ke pangpanurina buas ya. Are majar maneh. Kudu pangeulana imah mana ge ngajemput rahmat. Ngajemput anu ngaranna ngajemput mah batur mah teh poe Kemis ngadadago Jumaah. Ngadago Jumaah teh batur mah teh Kemis. Jadi anu ka opat rukun syahadat dina rukun syahadat mah nyaeta ngestokeun gitu ngestokeun dina rukun syahadat mah jadinya eta di atasna nu kudu dipageuhan ku urang ku anak incu urang supaya naon ngagaduhan dadasar gitu ada teu ngomong dadasar mah kudu kasaha urang teh ieu teh ngahormat ngamuliakeun teh kudu kasaha urang ajrih jeung ngahargaan teh moal apaleun lamun teu boga dadasar mah nya kadang-kadang nya kitu nya asalisna tah eta anu pokok utamina kanggo urang ngajemput karena rahmat Allah ngajemput karena ngestokeun karena perintah Allah ngestokeun karena perintah Allah lamun setengah tilu ya mun asar setengah tilu geus kacai nini cek insuna nini nah dacan asar atuh ulah ngadadago di gerawan we lah itu akhlak anu sae teh sapertos buktos Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala waktos dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala nepangan Gusti Allah Subhanahu wa taala ka mana ka langit katujuh dipanggil dina Kangjeng Rasul inda sidratil muntaha ka sidratul eta Kangjeng Rasul Isra Mi'raj nganggo senal henteu nganggo sapatu teu ya mah. Eta Kangjeng Rasul tanpa alas kaki ibu, nepangan ka Allah Subhanahu wa taala, ditaros ku malaikat. Malaikat cek malaikat Jibril, Muhammad nahan teu make senal kitu nya. Saur Kangjeng Rasul kumaha? Heuh Jibril ulah ngadagoan dititah dilaan we ku Gusti Allah atuh. Ulah ngadagoan ulah nungguan di parentah Allah Muhammad laan senal gitu aya eta oge ke nabi kapupur saha Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Allah ke Gunung Tursina nganggo senal nganggo tarompah Nabi Musa nganggo sapatu saur Allah di Gunung Tursina Musa laan teh senal itunya laan teh senal teh innaka bil wadil muqaddas sanyana anjeun eta aya dina tempat anu disucikeun jadi Kangjeng Nabi Musa mah da akeun bae da teu difitah ieu make da dicarek gitu ya jadi ulang ngadadago dicarek atawa ulang ngadadago dititah tah lamun anu ieu mah lamun anu teu barang bawa mah ulang ngadadago diusir gitu ulang ngadadago diusir nganyang teu barang bawa heuh atuh balik we ulah ngadago diusir. Engko nganyang tapi teu barang bawa. Halah gitu. Ya gitu. Lamun teu barang kirim ulah ngadago moalami naon isin nganu gade teu barang kirim. Aya anu nganyang teu barang bawa. 3 poe ngadontot milu ieu we tah mah. Masya Allah. Jadi nu diutamikeun lah tahu diri istilahna teh nya. Tahu diri lebih diutamakan tahu diri istilahna teh upami dina akhlakul karimah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nya. Jadi sakali deui ieu anu mawi ngajemput rahmat Allah ulah ngadadago di gorowan ku Gusti Allah. Ulah ngadadago di gorowan. Da urang mah can nisau batu deuk sedekah teh. Ulah ngadadago nisau wae. Dejak. Nah, dengan lagu nisab
Urang pada can nisob atuh can pantes ka munga haji. Teu kada munga nisob wae munga haji teh. Nya, aya ibu anu can nisob tapi munga haji unggal minggu aya naon ini kana pangjumaan pangheula. Pangheulana atanapi unggal tos netepan subuh wiridan dugikeun ka bijil panan po. Eta sarua jeung umroh unggal poe. Iya. Ngadago umroh ngadago haji teh. Engke we ari geus boga ongkos teu kira bogaana atuh. Tapi saha jalma anu tos salat magrib wiridan tos salat magrib jeung wiridan tos salat subuh dipasihan ganjaran umroh unggal poe. Umroh unggal poe ngan horea mungkul wiridanana. Nah, eta nya. Tah sakitu mudah-mudahan aya manfaatna sateacan urang taram ngalaksanakeun sakumaha perjalanan naon Ibu? Perjalanan tawasul naon tawasul teh jamatan cukang lantaran taraje kanggo ngahontal sagarupi pamaksadan. Jadi lamun urang boga maksud jeung tujuan bade nyuhunkeun ngadoa ka Gusti Allah, da ngadoa mah ulah ka sasaha iwati ka Gusti nyuhunkeun mah iwati ka Gusti Allah. Namun ulah langsung ka Gusti ya seperti tapi ulah langsung ka Gusti Allah. Nah, can ulah langsung kumaha? Ulah langsung ka Gusti Allah atuh teu gaduh adab tata krama kudu ngalangkungan birokrasi, administrasi, kudu ngalangkungan heula tawasul atanapi wasilahna urang emut ka jalmi-jalmi anu soleh, emut ka jalmi-jalmi anu ageng jasana ka urang sadayana. Nya karutami hadiah tawasul ka kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kahaturkeun hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.